Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, upami ibu naro sampurasun, barudak anak-anak di bumi jawab rampesnya. Sampurasun, rampes, pinter. Kumaha kabarna damang? Alhamdulillah syukur upami damang mah kedah sumangetnya diajarna. Ayeuna urang lebet ka pangajaran 5 ngeunaan tentang pangalaman. Pangalaman ku Bu Ajeng kanggo kelas 1B SD Plus Bakti Nusantara genep. Pangalaman beres sakola kudu dieusian ku kagiatan nu loba gunana. Kagiatan dina peres sakola loba nu pikaresepen, tapi aya oge nu matak tu geunah. Unggal kajadian bakal jadi pangalaman nu hese dipopohokeun. Aya nu ngartos? Ada yang mengerti? Ngerti ya, pinter. Jadi katanya liburan sekolah harus diisi dengan kegiatan yang banyak manfaatnya. Kegiatan di liburan sekolah banyak yang menyenangkan, tapi ada juga yang tidak menyenangkan. Namun, setiap kejadian akan menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Siapa di sini yang selama liburan gaduh pengalaman? Gaduhnya sadayanya. Ayeuna urang ngaregepkeun carita. Ibu di sini ada cerita. Nganjang ka nini. Artinya berkunjung ke nenek. Berkunjung ke nenek nuju nganjang ka nini tuh gambarna. Dinten Minggu neni nganjang ka bumi ninina. Pernahna di lembur Cidahu. Ninina neni kagungan kebon lumayan rada lega. Di kebon seueur tangkal bubuahan, aya tangkal jambu, tangkal rambutan, tangkal nangka, buahna leubet pisan. Aya nu ngartos? Ada yang mengerti? Iya, pinter. Jadi katanya hari Minggu Neni pergi ke rumah neneknya di desa Cidahu. Neneknya Neni itu punya kebun. Katanya kebunnya luas. Di kebun banyak pohon buah-buahan, ada pohon jambu, pohon rambutan, pohon nangka, dan buahnya banyak sekali. Neni diajak ngalah rambutan. Rambutan nu arasak dina tangkal, rasana amis pisan. Mung buahan nu tos diala dicandak ku Neni oleh-oleh kanggo ibuna. Katanya Neni diajak buat ngalah rambutan. Saha nu resep rambutan? Enaknya rambutan. Tuh rambutan yang mastang itu rasanya manis sekali katanya. Buah-buahan nu tos diala dibawa sama Neni buat oleh-oleh ibunya. Ayeuna prak jawab pananya di handap. Ayo kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Neni nganjang ka ninina dinten Minggu. Pinter. Nomor 2. Lembur ninina Neni di Cidahu. Muhun leres. Nomor 3. Tangkal buah nu aya di kebon ninina nyaeta tadi aya buah naon wae? Jambu, rambutan, nangka. Pinter. Nomor 4 ayeuna. Rambutan nu asak dina tangkal rasana amis pisan. Pinter. Ayeuna urang nyangkem carita. Saha di dieu anu pernah ka laut, pernah amang ka pantai? Ta ibu di dieu aya carita. Tuh Deni, Danu jeung Deni amang ka laut. Maranehna arulin di sisi basisir. Danu resep nyook keusik.
Deni mah resep ngojay di sisi laut. Tuh ramenya ameng ka laut. Danu mah sukanya main pasir, kalau Deni mah sukanya berenang. Nah, ayeuna cerita yang kedua. Neni gaduh sapeda. Neni diajar sapeda sorangan. Sanajan Neni mendeng labuh, Neni terus diajar nepi kabisa. Terus anu tiasa sapeda, tiasanya pinter. Ayeuna aya tugas. Tugasna nyaeta voice note carita singkat pengalaman hidup sorangan salami liburan kamari. Caritana bebas sareng singkat mung 4 baris sapertos contoh carita Danu jeung Deni anu ameng ka laut atawa carita Neni anu gaduh sapeda. Nah, jadi anak-anak di rumah voice note cerita singkat pengalaman liburan kemarin ya. Tuh nanti kintunkeun ka WA ibunya. Semangat, kirimkan nanti ke WA ibu. Tugas anu kadua ayeuna urang maca carita. Tuh baca carita di luhur. Teras eusian pananya di luhur ngalengkepan kalimah. Tulis eusina langsung dina buku paket nanya. Tuh ini baca carita ka kebon binatang. Terus isi pertanyaan yang ini. Nah, tulis langsung di buku paketnya ya. Nanti kintunkeun ka WA ibu. Semangat. Hatur nuhun, Kemis Payun hidup masih diajar pengajaran 5-nya ngeunaan pengalaman. Semangat.